Tuh, kamera siap. Rolling. Action. Aing mah kesel jaka salaki aing. Gawe nangan sare bejing sare. Disebut ucing, da jelema, disebut jelema da kos ucing. Heran ja aing mah. Ja salaki batur mah teu kitu, teh es bae. Kadang aing mah ararisin ka embe. Unggal poe dahar jeung dun hui be, dun hui. Dek ngising ge teu parede teh aja. Amun ngising di jamban ge sok hararejo eta cai empang. Efek ti daun hui meureun uyuhan lok di teu mararabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten teh, numpang tanya. Mangga mang, aya naon ya? Wah, kanu ngaranna Michael teh. Michael. Michael mananya mang? Asa karek ngedenge. Emang orang mana mang? Pugu orang dieu teh. Orang dia. Emang aya perlu naon kitu mang? Pugunya nginjem duit bang teh. Duit sabulan ieu can setor-setor. Waduh, tukang bang di, kanyawan repot ya mah. Jemput ah. Oh, tuh teh, tanya mah teu naon. Nuhun ya teh. Ya, sami-sami Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pas lempang tukang bang nah, aman ya mah. Neng, amal diseduhin kopi ya? Hadiah si aing menyeduh. Ih, main seduh-seduh bae galak amat. Atuh barina tegablek kopi ge, sok-sokan hayang ngopi. Kos nusok mere duit bae sia. Geus aya tegablek mah, ulah sok sagala hayang nanaon. Ulah sok nurutan batur. Aing ge pan ku sia di paraban daun hui doang. Aduh, Eta basere ka mana ha? Meni gaya kitu. tunduk usaha lah. Dari nyaran bibi jeung PI. Dasar sia soal kitu boga ahlak. Nganyarikeun hate aing jasa si Harun. Jadah gede laga sia hirup balangsak ge. Awas sia balik teu moal duit, mal dibukakeun lawang sia ku aing. Kena hees ditopo sia. Panas amat tipe ayeunanya. Bila ngejeter panas lagi. Ih. Mantep panas-panas pakai kacamata ya. Ih, ya gitar segala. Bagus kayaknya nih gitar. Misalnya kira-kira. Apa bawa baik pun pakai ngamen. Tuh kan memang tilu gepok mah. Daripada yang has di toko kayu gak poe. Ih jaro ka mana ya jaro? Teka jele-jele aing aya perlu ge. Hese di tangan keur butuh mah. Jajal kau yang telepon ah. Di mana nyana ya? Sih.
ya. Telepon segala. Ndakeun. Aduh, Pak Lurah ini. Naon ya? Halo, Assalamualaikum Pak Jarok. Waalaikumsalam, Pak. Ker di mana Pak Jarok? Ker di imah, Pak. Kira-kira ker sibuk teh ya? Henteu, Pak. Ker nyantai be ya. Ker nyelih TV, bari ngopi. Naon gitu, Pak? Kadi aturo ka warung wa emok. Urang aya perlu saeutik ya. Oh, Pak. Kayak orang kadinya tuh. Perlu naon ya Pak Lurah? Tumben-tumbenan nih nelpon. Apa aya bisnis tanah ieu, Pak? Waduh. Kudu sigap ieu mah kuasna. Dumitan ieu mah kuasna ieu. Palingan dengan aing atel bae ti kamari. Dek menang milih korengan. Diukulan beri nyetem gitar. Dengenahan suaranya ya. Supaya dengenahan. Tuh. Hei, Neng Pira, mantas di mana? Tas muat Arun, Oh, tas muat. Terus aina ka mana Neng Pira? dekat cai Arun, deket bak. Di kabak otoy, hadang jasa ieu Arun. Sarua pugu, urang ge harudang jasa. Menang gilu teu. Ih, dek naon, masalah laki mandi jeung awewe. Arun mah dek ngintip pira mandinya. Cici, ayo ngaku, dek ngintip pira mandinya. Ih, moal, masa dek ngintip. Urang mah cuma dek ajagaan doang, sinaya orai. Ulala bahaya. Kita pacar museum dina. Naon Neng Pira? Museum, mesum meureun. Itu maksudna Arun. Semua takar kebajelit jeung sikup ieu. Oh, atuh Neng Pira itu menang mah. Sing HDB nya teh lengkap. Mohon lah, panggeus lihai. Mantep bener, tajahe bodina. Bohai. Pokoknya mah moal kecewa. Boga pamajikan model kos pira mah. Enggeus mah bodina. Mantep. Bisa nyarbit sorangan. Irahanya bisa nyandung jeung awe model kos kitu. Bibit unggul cocok ditampung di lobak nasabah di dia supaya kapanggih terus ya yang bibit unggul. Aduh. Ang Bang Lina. Udah kabur ya, Mayun. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Tumben enak nih ya. Diuk lah di dia lawakannya permasalahan bae. Ngopi Rok. Aduh, enggak urang. Udang jasa orang mah yeuh. Terus ngopi. Tadi di warung Agus. Syukur atuh yang geus ngopi mah alhamdulillah eta di urang teh ngecelok teh kudu maerkeun di dinya. Rada irit lah setik mah.
Kieu ro ya. Orang dek cerita ka ente ya, dek curhat. Bisa ente kira-kira ente nolongan orang minta bantuan. Masalahna nek nengan suara apa naon ya? Suga nek calon deui, nek naon jadi wali kota. Ih, sia mah macem-macem bae ka dinya segala. Lain deui ieu mah urusana. Ieu mah masalah pribadi, harga diri sebagai lalaki aing ye. Aing aya nu ngomong ka aing ye. Eta cenah pamajikan aing selingkuh. Duh bener bae, Pak. Selingkuhna jeung saha eta? Aing cak nu mere laporan sih ka aing cenah eta selingkuhna jeung RT. Emang urang geus sarada curiga ro eta ka pamajikan urang. Tina dangdana, tina gaya-gayana ge geus beda. Sering kaluar ieu mah. Jeung RT Markojis lain. Lain pugunan Jeung RT pentilnya. Pan saya bisa nyaho. Kemarin orang nyeuleuh. Pan sia malah yang serikeun aing ro. Lain bantuan aing. Kos nu senangeun jasa sia mah. Rah. Awen teh boga akhlak nu kitu mah. Heeh puguro ieu urang. Urang kurang kumaha ieu ro. Urang ku pamajikan titah nyeuseuh urang nyeuseuh. Dititah ngejo urang ngejo. Dititah moekeun seusehaneun segala urang daek bae tah nyapuan segala ge urang daek. Pokona mah kabeh pagawean imah urang dititah ku pamajikan urang daek. Bahkan nyana pernah nitah ka urang titah ka maurut, urang daek eta ka maurut. Teu habis pikir eta nyana aina selingkuh keneh bae. Jadi lieur aing ro ieu mun kieu. Palurah. Di dinya mah galakna di kelurahan doang. Di imah mah kos kotong ngora, empuk, katulang-tulangna. Tek selingkuh kitu tah pamajikanna caricik aing. Pamajikan orang mah mau selingkuh. Jelema berpendidikan, nyawa ka hukum. Jadi mau selingkuh. Yo, rah, dengekeun. Lamun pamajikan aing sampai selingkuh, beak we digebugan, bener dijotosan, apa perlu tikorot dicak weng. Tah kitu lah rah. Banget kos sia be. Berani ka pamajikan. Ayolah berangkat. Lempang pa naik motor. Lempang bae lah. Ribet mau motor mah. Yuk. Bunda capek tuh bun. Emang Panda capek gitu? Capek bun. Ya enggak satu, Panda nu naik ke sepeda, Bunda nu ngadorong. Beneran Bunda? Masa bobohongan, geura naik. Angkat. Bunda, kade labu. Mau apa naya Panda? Sabang aja Bunda malah. Bunda, Panda. Bunda itu naon? Iheunya, Indah Jasa. Indah itulah masa depan kita. Tuh, bro, bener kan itu mah? Pemajikan orang. Bener. Lah, inilah. Sabar bae Palurah, sabar. Kesurupan Palurah. Geus teu tahan jasa aing mah ya ka pamajikan aing. Geus hayang jasa ngamuk aing mah ya. Dasar pamajikan teu boga akhlak. Tahan Palurah, tahan. Wah, seru ya, Palurah ngadat.
Hanya, ayo Pak Lurah, ngadatna kumaha ka pamajikana. Waduh, Pak Lurah deh. Ibu. Nan, Bapak dek mana Kak Ibu? Henteu Bu, Bapak mah tuh marah ke RT Pentil. Terus, eta dek tan, mau apa ngebuk? Dek ngebuk Ibu. Lain ieu mah atuh ieu mah mawa be, ieu jalanna barala ke beusi aya oray. Lurah, adat doang di Beheung. Geus deukeut mah, os kerupuk kacayan. Hai baik, ulah marah-marah di dia. Ayo Bu, ayo. Lurah. Pamajikan kudu sieun. Jauh jeung aing mah. Ih, pan sia macem-macem marah dek ka lurah sia. Dipecat sia ku aing, nganggur sia. Gua jeung lurah. Kuat aing lurah. Kuat aing. Aing mah kesel jak ka salaki aing. Sarenangan hees be. gawe. Action. Amun ngising di jam. Action. Dasar siap. Action. Kuat aing. Action. Nganyerikeun hate jasa si Aru. Action. Nganyerikeun hate aing jasa si Action. jadah sia gede laga itu kan. Action. Awas sia terbalik awas ya balik. Action. Ih, dek naon sih? Masa lalaki mana jeung ajeng. Action. Cicit. Dek. Ih, tadi dengar udah. Action. Buset, naon neng pira? Museum. Action. Aslinya betul benang banget sih Serina. Waduh. Waduh, Nat. Action. Ih, sia masuk adinya dinya ngomong teh sok macem-macem bae. Pusing. Ayo mau nyana suka yang sorry. Action. Ih, sia masuk adinya dinya sok aya-aya bae, naon bae sia mah. Iya, Rok ye. Aing menang beja, Si bocah gila. Aing pusing agak. Kalian naon? Mau benar ya? Yuk, Siap, action. Pak Lurah. Dinya mah galak ya. Ka bawahan doang. Di kelurahan. Action. Pak Lurah. Dinya mah galak doang. Galak doang di balai desa. Action. Pak Lurah. Dinya mah galaknya di kelurahan doang. Di mama kos kotok empuk. Katulang-tulangna. Action. Pak Lurah. Didinya mah galaknya di kelurahan doang. Kos kotok empuk. Action. Di imah mah kos kotok empuk. Action. Di imah mah kos kotok empuk. Action. Tahan aing mah ka pamajikan. Action. Can.